Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngalajenkeun ngalogat kitab Al-Hikam halaman 72. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi amin Allah ya rabbal alamin. Rubama fataha terkadang mukakeun Allah laka pikeun anjeun baba taati kana pintu taat. Wa ma patah sareng temukakeun Allah laka pikeun anjeun babal qabuli kana pintu ditarima. Al idhofatu ari idhofat fihi madina babat taat jeung babal qabul bayaniyatun eta idhofat bayaniyah kana pintu buktina taat, babal qabul kana pintu buktina qabul. Au min idhofatil musabbah bi atau tinang idhofatil musabbah bilil musabbah kana musabbah. Babat taat kana taat anu saperti pintu, kana qabul sapertikeun pintu. Wa rubbama qadha sareng terkadang mastikeun Allah alaika ka anjeun bidzambi kana dosa pakana mangka bukti dan bu sababan eta jadi sabab fil wusuli dina wusul. Wazalika sareng ari itu rubama anna ta'ata rubama fataha ileh anna ta'ata eta saestuna taat qatu qarina eta terkadang ngabarengan hakana taat tu qarinu hakana taat naon afatun pirang-pirang pancabah ya qodihatun anu nyacad fil ikhlasi dina ikhlas piha dina taat kal ijabi sapertikeun ujub bihaku taat wa timadin sareng nyarande alaiha kana taat wahti qoriman sareng ngahinakeunna jalma ngahinakeun ka jalma lam yaf'al anu teu migawe man hakana taat. Wazalika sareng ari itu afat mani'atun mani'un eta nu nyegah min qabuliha tina ditarimana taat. Wa dzanbu sareng ari dosa qatu qarinu eta terkadang ngabarengan yu qarinu hu kana dan bu non al iltija'u ngungsi ilallahi ka Allah wal i'tidaru sareng sasadu ilaihi ka Allah wahtiqaru nafsi sareng ngarekeun hina nafsu na jalma wa tadidmuman sareng ngagungkeun jalma lam yaf'al anu teu migawe man hu kana danbu payakunu maka atuh bukti naon zalika itu iltija ileh sababan eta sabab pimagfiratillah dina ngahampurana Allah lahu ka man lahu ka jalma wa busuli sareng usulna jalma ilai ka Allah jalma teh eta murid si murid payam bagi maka mesti naon Allah yang duro yang teningali sal abdu seorang hamba ila suwaril asyai kana pirang-pirang bentukna pirang-pirang perkara bal ila haqo ikiha balikta kana pirang-pirang hakikatnya asya paya hopu maka sieun abdu in kana lamun bukti abdu muti anetanu taat wa yarju sareng ngarep-ngarep abdu in kana lamun bukti abdu asian eta nu maksiat kembali abdu in kana abdu asian eta nu maksiat
Sumaudohat teras ngajelaskeun sal musannif makna hadil hikmati kana ieu hikmah biqaulihi ku dawuhan musannif maksiatun ari maksiat wayarju teh ngarep-ngarep wayarju sareng ngarep-ngarep abdu in kana lembukti abdu asian eta nu maksiat. Sumaudoha musanifu mana hadil hikmah biqaulihi maksiatun ari maksiat aurasat anu ngawaris maksiat zilan kana ngarasa hina wabtikoron sareng ngarasa butuh ku Allah khairun eta leuwih alus min taatin tinimbang taat aurasat anu ngawaris taat izan kana ngarasa mulia wastikbaron sareng ngarasa luhur wal ibtikoru sareng mana teh walasaka jeung teu ragu taya karaguan eta tetep anazila kana saestuna ngarasa hina wal ibtikoru sareng ngarasa butuh ku Allah min ausafil ubudiyati eta tina pirang-pirang sapalihna pirang-pirang sifat bangsaku maula patahaku kumaka ari nganyatakeun bihakana ieu bihima kana zil sareng ibtikor muqtadin eta anu ngamistikeun lil wusuli kana wusul ila hadrati rabbika ka payangkonan ka tanapi ka payunan pangeran wal izu sareng ari izu ari ngarasa mulia wal istikbaru sareng ngarasa luhur min ausafi rububiyati eta tina saeta tina sapalihna pirang-pirang sifat bangsa kapangeranan patahaku kumaka ari nganyatakeun bihima kana iz sareng istikbar muqtadin eta anu ngamistikeun lil khidlani kana khidlan kana hina wadamil qabuli sareng teu ayana ditarima qala ngada usaha Abu Madian qadasa sirah inkisarul asi ari ngarasa ngenesna jalma nu maksiat ngenes khairun eta leuwih hade min saulatil muti'i tinimbang gumedena jalma anu taat sakitu we heula wallahu alam.